atuh kangen. Ucing ngaran landihan kuring. Jadi lamun babaturan kuring geus biasa lamun nyebut ka kuring teh si ucing. Naon pangna kuring dilandi si ucing? Sigana kusabab kuring mah masih keneh bujangan. Jadi lamun parang aya awewe anu geulis, cek babaturan mah kuring siga ucing anu ninggali dahareun. Tak kusabab kitu, nelah nepikeun kakiwari, kabeh babaturan kuring nyebut ka kuring teh si ucing. Sok padahal kalakuan kuring oge cek rasa mah wajar-wajar wae. Jadi normal lamun lalaki ninggali aya awewe geulis, sok aya perasaan resep. Tapi keur kuring oge teu ngajadikeun nyeri hate. Kuring dilandi siga kitu teh. Da geus sidik meureun kahayangna babaturan, nu penting mah kalakuan urang ulah siga ucing atawa ulah boga laku ngabudi ucing. Kajadian sababaraha taun anu geus kaliwat, tapi kejadian ieu masih keneh inget jeung hese rek mupohokeunana. Malahan kuring masih kena inget tanggal kejadianana, nyaeta tanggal 28 November tahun 2008. Nyalamun tepikeun ka ayeuna mah geus aya kana 5 tahunna eta kejadian teh. Harita kuring jeung babaturan kuring anu sejena, si Andri jeung si Adit keur ngarumpul di imah salah saurang babaturan anu ngaranna Ari. Imahna si Ari nyaeta di daerah Cimahi. Leuwih jelas nama di daerah pojok. Maklum marasi kene bubujangan. Jadi masih kene resep ruang riung jeung babaturan. Malah kadang dina ngariungna oge taya maksud jeung tujuan. Ngan saukur ngobrol, bari tepuguh deui anu diobrolkeunna oge nu penting mah happy. Kabeneran harita kuring ngumpul di imah si Ari teh, kabeh keur pada teu boga kagiatan. Anu gawe keur libur. Pon kitu deui nu keur kuliah, kabeneran ninggang dina waktu pere. Waktuna mah pas lamun keur dipake ngariung jeung papada babaturan. Kusabab kitu kuring jeung nu sejena oge aya rencana. Kuring ngarencanakeun rek ngadon arulin ka imah salah saurang babaturan kuring anu ngaranna Imam nu aya di Lembang. Kumaha lamun urang ulin ka imah si Imam? Maksudna ente rek arulin ka Lembang? Tepat sekali. Nya ka mana deui atuh? Pan imah si Imam mah ayana di Lembang. Nyaho lah, hayang ulin ka imah si Imam teh, rek sekalian ngadeukeutan adina kan? Meni apal wae maneh mah. Jadi era Dasar ucing, meni teu kaop aya awewe herang sok langsung didodoho. Usaha yeuh, usaha.
Saha nu nyaho jodoh urang mah jeung adina babaturan teh kan ngeunah warisan teh moal kabatur. Ya, kumaha didinya we lah. Kuduna mah mun ucing mah jodona ge jeung ucing deui, bae saimbang. Sanggeus pada sapuk mah nya kuring oge arindit. Ka imah babaturan nu aya di Lembang nyaeta di daerah Wangunsari Cijengkol. Di daerah Wangunsari teh kabeneran kuring boga 2 urang babaturan anu ngaranna Imam jeung Cahya. Nya anu rek didatangan mah ka imahna si Imam, jeung deui teu jauh antara imahna si Imam jeung si Cahya teh. Lamun pareng si Cahya aya di imah, geus pasti we ngilu ngumpul di imahna si Imam. Jam 7 peuting kuring geus arindit di imah anu aya di Cimahi. Kuring arindit numpak mobil si Ari sejam muru ka Lembang. Teu kacatur lila di jalana, kuring sarerea geus tarepi di imah si Imam. Si Imam oge ngarasa atoheun didatangan ku kuring jeung nu sejen teh. Malahan manehna terus nelepon babaturan awewena. Nya maksudna mah supaya leuwih resep liburan teh ari bareng jeung awewe mah nya teu lalaki hungkul. Kabeneran di imah si Imam teh harita keur eueuh sasaha. Nya si Imam ayana di imah teh cicing jeung lanceukna. Ngan kabeneran pas kuring arulin teh lanceukna keur parang kaluar kota. Atuh laluasa keur kuring aya di imah eta teh. Sok komo deui ayeuna mah ngobrol teh dibarengan ku aya babaturan awewe. Tapi sok sanajan kitu oge lila kalilaan aya di imah mah, kuring jeung nu sejen oge ngarasa bosen. Jorojoy niat kuring ulin ka daerah Dago, nyaeta ka daerah Bukit Bintang. Nu sejen oge satuju. Nya antukna kuring arindit ka daerah Bukit Bintang nu aya di Dago. Kusabab jadi lobaan, atuh dina mobil oge jadi rada pasedek-sedek. Can jauh kuring indit kakarek oge 20 menit. Kuring anjog ka daerah Tanjakan Cikadu. Nyacek beja mah daerah Tanjakan Cikadu teh kawilang daerah anu angker. Geus loba kajadian anu ngaliwat kapal bahdinya. Bari jeung kaayaan peuting sok aya nu megat. Atawa ngadon aya jurig anu sok nembongan. Tapi keur kuring mah hal sarupa kitu teh teu jadi halangan atawa teu matak nimbulkeun rasa kasieun. Nu penting mah kuring jeung nu sejen ngarasa happy, bisa curak-curak, suka bunga. Nah atuh kejadian anu teu diduga pas pisan di Tanjakan Cikadu. Babaturan awewe kuring anu ngaranna Leni ujug-ujug ngajerit bari nunjuk ka palebah jalan. Kabeh nu aya di jero mobil oge reuwas ku aya kajadian sarupa kitu teh. Si Leni teu bisa ditanya. Manehna ngantungkul wae. Bari teu daek nyarita sakecap-kecap acan. Malahan katinggali aya nu robah dina dirina si Leni. Manehna ujug-ujug cicikikikan seuseurian. Nah atuh nu kadenge
Sora seurina teh matak ngajadikeun bulu punuk kuring oge jadi ting carengkat. Panon Leni katinggali tibalik. Ngan katinggali bobodosna hungkul. Sing horeng kajadian anu tumiba ka si Leni teh manehna kasurupan. Untungna dina mobil loba lalaki. Jadi sok sanajan Leni rek ngamuk oge katadah ku kuring jeung babaturan anu sejen. Bari sakabeh nu aya di jero mobil babacaan sate kapola. Nyobaan ngubaran si Leni anu kasurupan. Sanggeus diperancahan ku sarerea mah saeutik aya paedahna. Si Leni katinggalina siga sadar sabi hari deui. Pas si Leni sadar, pas pisan mobil teh geus tepi ka Bukit Bintang. Sanggeus tepi ka Bukit Bintang, mobil ku si Ari diparkirkeun. Ari nu dipake tempat parkirna nyaeta dihandapkeun tangkal buah. Satadina kuring ngalarang si Ari markirkeun mobil dihandapkeun tangkal buah eta. Soalna cek beja dina eta tangkal buah teh sok aya anu nungguan atawa aya anu ngageugeuh. Si Ari teh ngagugu kana keterangan ti kuring. Sabab manehna mah jalmana kurang percayaan kanu hal kararitu teh. Nu sejen kalaluar tina mobil maksudna rek ngadoni tenan pamandangan ninggali kaayaan kota Bandung anu marakbak ku lampu. Pemandangan anu matak pikabetaheun ku kaendahan alamna anu karasa matak ngabetahkeun aya di eta tempat. Keur kuring aya di jero mobil, salah saurang babaturan awewe nyampeurkeun. Maksudna rek ngadon asup cicing di jero mobil maturan kuring. Tapi can oge manehna asup ka jero. Kakarek muka panto mobilna. Panon manehna ujug-ujug molotot siga anu ninggali kasieun. Ari itu saha? Ih, Aya naon Nopi? Aya naon? Siga nu ningali jurig wae. eta dina jok tukang aya awewe nu keur diuk. Ah, kemana wae ngomong teh? Pan kabeh ge tarurun dina jero mobil. Tapi gingan ukur urang nu aya dina mobil mah. Itu tinggali. Itu. Kuring harita teh keur diuk di hareup. Kuring oge langsung ninggali ka jok tukang. Ka palebah anu ditunjukkeun ku si Leni. Barang red ninggali ka tukang. Kuring oge jadi ngarenjag. Sababnya ketinggali di tukangan teh aya awewe anu keur diuk bari tungkul. Manehna make baju bodas. Bari jengges ketinggali bajuna oge siga anu kalalotor. Ninggali kitu mah kuring oge langsung ka panto mobil bari terus keluar ti jero mobil. Kuring ngagorowok nyalukan babaturan anu sejen. Babaturan anu sejen oge kontan langsung nyamperkeun ngadeukeutan mobil. Tapi naha basa babaturan kuring daratang. Makhluk nu aya di jero mobil teh bet leungit teu katinggali ku anu sejen. Da jelas atuh tadi ketinggali ku kuring jeung si Leni. Di jok tengah teh aya awewe anu aneh. Nu sejen teu percayaeun kana tetinggalian kuring. Malah saterusna kuring jeung babaturan kuring anu awewe jadi digeuh-geuhkeun ku babaturan anu sejen. Harita teh
Waktu geus leuwih tengah peuting. Kuring oge ngajak balik ka si Ari. Sok sanajan babaturan anu sejen mah masih keneh ngarasa betaheun. Kusabab kuring ngajak balik, nya antugna mah kuring jeung anu sejenna oge arasup ka jero mobil. Sanggeus aya di jero mobil, kuring bet asa jadi penasaran. Kuring hayang ninggali ka satu kangen mobil. Basa kuring ninggali ka tukang. Kuring ngagebeg. Sabab awewe anu katinggali aya di jero mobil teh aya keur ngajanteng satu kangen mobil. Malah katinggali sirahna cengkat. Siga anu malik ninggali ka kuring. Kuring oge langsung ngabejaan babaturan anu sejen. Yang di tukangan mobil teh aya jurik anu tadi cicing di jero. Harita kabeh babaturan kuring oge cing rareret ka tukang. Ayeuna mah kakarek anu sejen teh percaya kana caritaan kuring. Kusabab maranehna oge ninggali aya awewe anu beungeut nepi ka sieuneun nangtung satu kangen mobil. Pas pisan di hanapeun tangkal buah. Nah, atuh kejadian anu aneh oge kaalaman ku kuring sarerea. Mobil jadi ngadak-ngadak hese maju. Mobil jadi berat rek maju teh. Kejadianana sakabeh nu aya dina jero mobil jadi gempeur ku kejadian sarupa kitu. Hantugna ku dipaksakeun mah mobil oge bisa maju. Ngancan jauh mobil maju. Si Leni ujug-ujug ngagerbeg deui dina mobil. Manehna kasurupan deui. Kusabab kitu mobil harita mah langsung dieureunkeun heula ku si Ari. Bari jeung terus diparkirkeun di sisi jalan. Harita mah si Leni kasurupanana leuwih rongkah tibatan tadi. Si Leni kasurupan ku anu ngagegeh Gunung Salak. Ceuk caritaanana eta makhluk goib nu aya dina awak si Leni teh hayang dianterkeun balik ke Gunung Salak. Ceuk pangakuanana eta makhluk goib. Manehna pisan anu nyicingan warugang Leni ti mimiti Leni kasurupan di tanjakan Cikadu. Malahan pangakuanana anu bungkeleukeun aya di jero mobil jeung anu ngajanteng di handapeun tangkal buah oge eta teh manehna pisan. Basa keur Leni kasurupan bari pada ngagulang gaper. Si Adit ujug-ujug gegereman. Panona jadi bolotot. Sanggeus ngagerem kitu leungeunna si Adit ujug-ujug nyekel kana beheungna si Leni anu keur kasurupan. Kajadianana sing horeng si Adit oge harita teh jadi kasurupan. Ngan anu ngabedakeun si Adit mah kasurupan teh ku karuhuna. Maksud karuhuna nyaeta nyurup ke si Adit hayang nyingkahkeun makhluk goib anu nyurup kan awak si Leni. Kejadian saterusna mah makhluk goib anu nyurup ka si Leni oge bisa ingkah bari jeung teu kudu dianterkeun ka Gunung Salak sagala. Sanggeus si Leni sadar, eta si Adit oge jadi sadar deui. Kejadian sarupa kitu tumiba ka si Adit teh. Sing horeng harita si Adit ngadon make batu ali anu kolotna. Nya
bisa disebut oge batu alit jimat. Nyahodamna anu aya dina eta batu alit si Adit teh anu ngubaran nyinglarkeun dedemit Gunung Salak anu nyurup ka Sileni. Teh kungsi lila kuring marulang. Sanggeus kaayaan pulih deui saperti biasa. Sileni jeung si Adit oge geus pulih pisan. Waktu teu karasa kuring baralik teh geus aya kana jam 4 subuh. Kuring balik bari jeung terus mau rasa aneh karena kejadian anu geus kaalaman ku kuring.